Tepungna tilu jawara. Tepungna tilu jawara. Sampurasun. Waluya dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda. Lalampahan tilu jawara anu papisah ti waktu leutik. Sanggeus didetur dewasa, maranehna ngajanggelek jadi tilu jawara anu masing-masing boga kasakten anu taya tandingna. Masing-masing lumampah dinanggone ngebasmi kajahatan. Adu haripan jeung pala rampok jeung rombongan begal anu bengis jeung sadis. Tepungna tilu jawara. Hiji dongeng carita silat karya Yayat Ruhiat dipedar ku Kang Gilang di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Oge di radio Kamemet Kasugri pamiarsa sadaya. Tong hilap subscribe, like, bagikeun jeung diantos komentarna di kolom komentar. Kasugri pamiarsa urang pedar carios dongeng silat karya Yayat Ruhiat dina judul Tepungna tilu jawara. Tepungna tilu jawara. Poe geus asup ka peuting langit dipapaes ku barak bakna bentang anu keur silih kiceupan. Sapoe jeput harita mawar teu kaluar pisan ngaringkep di jero kamarna Kasugri. Atuh indung bapana ngarasa hariwang sok inggis budak andungan hiji-hijina teh gering. Antukna indung bapana adu renyom sangkan neangan tareka supaya anakna berag deui. Pak, kumaha atuh si Neng teh? Indungna rawah riwih. Cik tinggal atuh ka kamarna, Bu. Pasomad ngadonitah pamajikanana. Sup pamajikanana ka kamar anakna bade keketrok lelaunan. Kasampak anakna keur ngagoler bari disimbut. Gek indungna diuk kejirin mawar tuluy diusapan sirahna pinuh ku asih. Sing sabar ne, ibu mah yakin eta satria teh baris datang nepungan. Ulah mang sok anggur mah gara kacai kira ngadoa. Cek indungna mambatahan. Mawar jung hudang terus nyuuh dina dada indungna. Ibu, nah bet emut wae. Emut wae abdi teh Ibu. Cenah bari ramisak inghak-inghakan. Karasa dadana anu sumpek. Karasa dadana teh sumpek teuing kawas tadi. Papatah indungna karasa sumarep bisa nenangkeun dirina. Jut mawar turun terus ka kamar mandi.
Kasubri pamiarsa kacaturkeun di basisir laut kidul dina luhureun batu karang anu gede. Sitaragos hideung keur mapatkeun elmuna bari diuk sila kalayan awakna dibuligir teu make baju. Beungeutna eces teu make tergos buukna anu panjang ngarumbay sama tak-takna. Bulan anu keur purnama, cahayana endah minuhan basisir, dang daunan pating borewa kasorot ku cahaya bulan. Lambak anu keur motah silih udag nembrag karang, sakapeung parahu pamayang katingali najan ukur lampuna di tengah sagara diulinkeun ku lambak. Sitaragos hideung ju turun nyamperkeun basisir anu kesikna bodas ngeplak. Gek manehna diuk bari dua sukuna diancurubkeun kana cai laut. Panona antep netep ka tengah sagara. Sajongjonan kabayang beungeut mawar. Wanoja anu anyar tepung, hatena ngaguruh lir ibarat lambak anu motah. Sakapeung dina hatena aya niat hayang nepungan eta wanoja. Tapi manehna geus janji mun can bisa tepung eujeng nu jadi dulurna moal waka mikiran rumah tangga. Dina pikiranna geus ngabakutet, beungeut mawar teu bisa ilang najan ukur sakedeung. Teu karasa poe beuki peuting, lambak tambah motah, angin laut ngagelebug nembrag kana awakna, reup manehna sare bari nyarande kana tangkal kalapa. Angin anu ngagelebug karasa mepende dirina anu keur kasmaran Kasubri. Sitaragos hideung tibra di ayun ambingkeun ku gelebugna angin jeung motahna sora ombak. Kacaturkeun di tempat sejen di leuweung garangan tempat para begal anu dipimpin ku Badar. Dina hiji peuting keur ngayakeun pesta. Cenah Badar rek ngadatangan si tengkorak hideung katut sileungeun baja pikeun ngaroga hala Ibrahim jeung anak pamajikanana. Rog ayeuna mah cek Badar ke anak buahna bari nyarita. Harita keur karumpul bari ngarinum arak. Baris modar nu ngaran si Ibrahim teh. Pokna pinuh ku kayakinan. Anak buahna pating cakakak ngadenge omongan ti pingpinan anak kitu teh. Ari Badar ngan lujag lejek bari nyonyo bedogna. Ti kajauhan kadenge sora anjing leuweung keur babau. Koreak motah dibarengan ku sora sasatoan leutik liana. Dina hatena Badar ngarasa yakin Ibrahim moal bisa ngalawan kekuatan dua jawara, si tangkorak hideung reujeng sileungeun baja. Kacaturkeun Ibrahim diberang keneh Ibrahim tepuguh rarasaan. Pating sareblak kawas keur manggih kareuwas atawa pirasat rek panggih jeung balai. Jut manehna turun ti imahna nyampeurkeun jaka anu keur anteng ngalatih gilang. Ibrahim ngajajanteng bari ninggalkeun budakna, bari ningalikeun budakna anu beuki dieu teh beuki tambah maju. Jaka ngareret ka lanceukna kaciri ku jaka lamun lanceukna keur aya anu dipikiran. Atuh gancang jaka nyampeurkeun. Kang, sapertos aya anu nuju di emutan, cek jaka. Puguh yi, ti tadi akang teh teu ngeunah hate, asa saseblakan wae. Leng, jaka ngahulang bari noong ku panon batina.
Telila Indra kagenepna ngabejaan yen dina engke peuting baris aya nu bakal datang rek ngaroga hala lanceukna sakola warga. Kang, upami tiasa Gilang sinarang cita teh mah wayahna ungsikeun heula. Na kumaha kitu ji? Ibrahim reuwas. Rupina engke wengi baris kadongkapan jalmi jahat anu bade ngaroga hala akang sareng kula warga. Ibrahim geus teg pikiranna ka Badar. Badar masih dendam ka manehna. Loba carita Ibrahim langsung nepungan pamajikanana. Nyai, wayahna ayeuna keneh bawa Gilang ka Abah Sura. Pamajikanana colohok semureuwas. Nah aya naon Kang? Penting ieu. Aya nu baris datang rek ngaroga hala urang. Wayahna Nyai jeung Gilang ngungsi heula ka Abah Sura. Pamajikanana gura-giru mentelan pakaian keur salin tuluy indit ka imah Abah Sura dijajab ku tatanggana. Beurang maju ka sore-sore teu karasa kaganti ku peuting. Ibrahim jeung Jaka geus waspada dua anana caricing di luar imah. Ari bulan anu kari sapotong ecesnya angan sakabeh lembur. Dalah Ibrahim jeung Jaka bisa ngawaskeun sagalana ti kajauhan. Kolebat. Jaka ningali aya nu datang ka kolebat. Kang, was-pawas, ceuk Jaka ka lanceukna. Aya nu tos dongkap tapi mung saurang. Ibrahim beuki ningkatkeun kawaspadaanana. Tekung selila aya sora anu hohoak bari rada anggang keneh, sing horeng bener. Anu datang harita teh taya lian ti Badar jeung sapara kanca. Badar diapit ku dua jawara nyatana si tangkorak hideung jeung si leungeun baja. Ti tukangeunana diabringkeun ku anak buahna. Pama ulah patebih Kang, ceuk Jaka. Kaluar Ibrahim. Geura sing hareupan kaula jeung sing tangkorak hideung oge si leungeun baja yeuh. Badar terus hohoak. Jeleng Jaka jeung Ibrahim ka hareupeunana. Badar mencerong ka Jaka. Cilaing saha? Kuring adina Ibrahim. Anu 20 tahun ka tukang dipicin ku Guru Andika. Ceuk Jaka. Kabeneran lamun kitu mah. Cilaing nyamperkeun pati atuh. Diuyup getihna. Diuyup getih dua anak penting ieu. Sok maju dua anak. Kagok lah. Badar terus hohoak. Kang, was-pawas. Jaka ngaharewos. Serbu barudak. Serbu. Badar marentah anak buahna. Ibrahim jeung Jaka dikepung ku welasan anak buah Badar. Jeleng Ibrahim luncat nyang hareupan Badar. Tapi nya kitu teh Ibrahim lain tandingna Badar. Atuh Badar jadi bulan-bulanan. Malah sanggeus narima perut Ibrahim nyangsang dina angeunna Badar Namru teu walakaya. Ningali Badar jadi bulan-bulanan Ibrahim si leungeun baja ngagajlem. Ing hareupan aing. Lokna bari masang kuda-kuda. Waktu ningali si leungeun baja ngagajleng ning hareupan Ibrahim manehna gancang cengkat deui. Bari ngaheumbatkeun badogna rek dipake nyabet beuheung Ibrahim. Teu jauh ti eta tempat diteregos hideung anu tadi katingali ngolebat keur nyaksian anu keur tarung. Ari Ibrahim anu keur nyang hareupan si leungeun baja dadak sakala inget ka anak pamajikanana. Beungeut pamajikanana ngolebat atuh Ibrahim kaganggu konsentrasina manehna ngolemar. Kayaan Ibrahim anu ngolemar dimangpaatkeun ku si leungeun baja. Sebrut maranehna narajang ka Ibrahim. Manehna narajang ka Ibrahim anu ukur balangah ngagunakeun peureupna. Lumayan peureub si leungeun baja ngahanca dada Ibrahim.
Ibrahim mundur berinahan ka nyeri. Dadana kerasa remuk. Keur kitu sileungeun baja nyusul tepus dampal sukuna ngahanca ka kemplong Ibrahim. Gubrak Ibrahim Namru. Barang ningali Ibrahim Namru rikat badar ngahembatkeun bedog narek dipake nyabet beuheung. Ningali lanceukna keur aya dina bahaya. Gajleng Jaka luncat bari ngahembatkeun peureut jeung dampal sukuna. Peureut Jaka ngahanca careham Badar ari dampal sukuna ngahanca ka kemplong sileungeun baja. Badar sosolontodan pon kitu deui sileungeun baja. Geus kitu Jaka nyusul tepus dampal sukuna dipake ngebabuk bobogaan Badar. Tobat Badar les-lesan nahan nyeri jeung seueur. Ningali Badar teu walakaya sileungeun baja ngablesat narajang. Jaka ngablesat narajang Jaka disusul ku si tangkorak hideung. Antukna Jaka jeung hareupan si tangkorak hideung jeung sileungeun baja. Tapi Jaka geus bisa ngukur kakuatan eta dua lawan. Dekanya hoan datangna. Gajleng si Targos hideung kagigireun Jaka. Teu adil. Ceuk si Targos hideung bari awakna adek ka Jaka. Ampura kuring rek bantuan. Syah hasil aing Si tangkorak hideung nanya maning buncarang. Montong banca kaki, sok duanana maju. Tembal si Targos hideung. Dua jawara belian Badar si tangkorak hideung katut sileungeun baja ngetrukeun elmuna pikeun ngungkulan Jaka jeung si Targos hideung. Si tangkorak hideung, si Targos hideung ngablesat. Si tangkorak hideung ngablesat narajang ka Jaka kagunakeun tongkat anu gagang na hulu tangkorak. Tapi leungeun Jaka maningan sakocepat newak tungtung tongkat. Jaka narik eta tongkat ngagunakeun tanaga jerona. Awak si tangkorak hideung nyolontod ka bawah ku tanaga Jaka. Musuh anu nyolontod teh gancang disadiakeun tuur. Si tangkorak hideung nyukuh nyium tanah. Kurang ajar. Cenah bari gajeleng narajang deui. Tongkat namanya muter rek dipake ngababuk sirah Jaka. Tapi Jaka lain lawan anu enteng ka Sugri. Tongkat anu keur muter dina leungeun musuh teh ditajong. Tongkat ngalayang mani jauh. Dampal suku Jaka sajorelat ngahanca gado musuh. Disusul peureupna ngahanca angen. Si tangkorak hideung ngudupung bari nahan angeunna anu seueul kacida. Carehamna asa remuk. Jaka ngarasa can puas. Musuh anu keur ngujungkung teh dibere deui hadiah. Dampal sukuna nyangsang dina kakemplong si tangkorak hideung. Gubrak eta jawara teh nangkarak bengkang. Ari Jaka anu keur nying hareupan sileungeun baja kalintang nafsuna sababaraha kali sileungeun baja Namru alatan menang paneunggel si Targos hideung. Si tangkorak hideung gancang hudang deui bari narajang ka Jaka. Musuh ngaluarkeun tanaga jerona rek dipake narajang musuh. Tapi harita si Targos hideung miheulaan manehna gancang ngaluarkeun tanaga jerona. Tumibana lawan teu cengkat-cengkat deui kokosehan bari sakarat. Pon kitu deui sileungeun baja waktu manehna narajang ka si Targos hideung. Ngan sajorelat tampal suku jeung peureupna ngahanca dada. Harita keneh sileungeun baja ngusek nuturkeun si tangkorak hideung.
Ningali dua jawara anu diandelkeun ku Badar geus tiwas. Brecet manehna kalabur dituturkeun ku anak buahna. Jung Ibrahim cengkat bari nahan nyeri dina dadana. Solongkrong nyampeurkeun si Tergos Hideung anu geus dua kali nulungan manehna. Hatur nuhun satria. Dua kali salira nulungan simkuring, cek Ibrahim. Up. Si Tergos Hideung kawas anu motong omongan Ibrahim. Ulah rek nganuhunkeun ka kaula. Rek nganuhunkeun mah kanu kawasa. Ngomongna kitu teh barengan sacorelat manehna luncat ninggalkeun Jaka jeung Ibrahim. Kasugri pamiarsa peuting anu peteng, cicir silih tembalan, jeung cari cangkas. Sakapeung koreak motah tatangkalan gede ngajalung kiring lir ibarat raksasa anu dikasieun. Dina peuting eta mawar teu bisa peureum. Hatena kakejotan hayang gira panggih jeung si Tergos Hideung. Geus teu bisa ngabang balerkeun deui hayang tepung jeung satria anu geus nyantel dina hatena. Manehna pikir kumaha carana sangkan bisa tepung jeung eta satria. Dina hiji peuting mawar teu bisa peureum, dadana ngaguru hayang geura panggih jeung si Tergos Hideung. Teu bisa dibang balerkeun hayang tepung jeung satria anu geus meulit dina hatena. Manehna mikir kumaha carana sangkan bisa tepung jeung eta satria. Di tengah peuting ereng-erengan bari poek mongkleng, mawar ju turun ti imahna bari make pangsi kawas lalaki. Buukna anu panjang dibeungkeut kalayan ditutupan ku panutup sirah, saliwatan mah persis satria. Di hareupeun imahna manehna ngajajanteng sajongjonan, tapi telila terus kebat muru kanu poek. Beki lila mawar beki jauh ninggalkeun imahna. Dadana beki ngagedur nambahan sumanget hayang maluru si Tergos Hideung. Tekadna geus buleud hayang tepung jeung lalaki anu geus nyantel dina hatena. Dalah manehna janji mun can tepung jeung si Tergos Hideung manehna moal wakamulang. Kacaturkeun di buruan imah Ibrahim deui harita manehna keur ningalikeun budakna anu keur dilatih. Sarangannya anu geus rek surup ninggalkeun cahya anu beureum. Endah minu handang daunan anu ngemplok hejo. Gilang budak teh kaasup calakan tur cerdas. Sakabeh ilmu dasar anu diajarkeun ku emangna babari katangkepna. Puguh we bapana mah ngarasa bunga ningali budakna kitu teh. Wanci sarangenge tunggang gunung Ibrahim Jaka oge Gilang geus aya di jero imah. Jeung hareupan sanguhuma anu masih ngebul reujeng goreng beunteur meunang useup deui susukan. Sanggeus rengse dalahar Ibrahim jeung Jaka ngawarangkong.
Dua anak uplek ngobrolkeun anu jadi dulurna. Sakapeung jaka muji kanu jadi alona. Atuh Ibrahim mesem bari ngarasa reueus boga budak. Najan masih bolon tapi mibanda ilmu anu luhung. Rebun-rebun di hiji lembur ka Sugri. Mawar anu make pakaian pang sikir nyarande dina tangkal kai anu gede. Pikiran anak kumalayang keukeuh hayang tepung jeung satria si tergos hideung. Jauh teh eta tempat kadenge aya sora pating gereneng. Sora jalma keur laleumpang bari ngarobrolkeun satria anu keur dianti-anti ku manehna. Atuh mawar ngelesed hayang eces ngadengekeun obrolan eta anu keur laleumpang. Manehna kakatayepan tukangeun tangkal kai. Sing horeng anu keur ngabring naleumpang teh anak buahna Badar anu karek baralik. Lempang nangagaredik meuni sumangat duka baralik di mana. Sapaparat jalan eta anu lalempang teh ngobrolkeun Ibrahim jeung si tergos hideung puguh we. Mawar teh mending ngadepong-depong teh ngadenge buah hatena keur dicaritakeun teh. Beki tambah luhung we ayeuna mah si Ibrahim teh. Ceuk Qasim. Katambah deui ku adina. Malah lian teh eta. Aya dia anu sok ngabantuan teh nyata si tergos hideung. Cenah Ibrahim mah hampir diroga kalah ku Pak Badar. Ceuk anu saurang. Heueuh. Pak Badar hampir maragatkeun beung Ibrahim. Ngan ditulungan ku si tergos hideung. Lamun harita wis tergos hideung mah duh Ibrahim tamat dari riwayatna. Tapi Pak Badar ge bakal nyawa jawara luar cenah pikeun ngarogah lah Ibrahim jeung anak pamajikanana. Ceuk Qasim deui. Mawar ngarasa reueus ngadenge panutan hatena salamet terus manehna ngatajab deui lalaunan. Maksudna mah rek balik deui ka tempat asal. Tapi ti sadar sukuna ngajajak ranting anu garing atuh kadenge ngeresek. Sugri pamiarsa urang cekapkeun wieu kadir pedaran dongeng Kang Gilang dina judul Tepungna Tilu Jawara karya Yayat Ruhiat. Urang tepang dongu di enjing dina waktos sareng galura anu sami wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.